Sinung wae aing euy ting teu bisa geuning mah euy aing teh manggil wae si Jin lah kieu mah euy rokok kumaha aing teu si Pak Yuk kan mah geraneangan bising penting manten ke si masih ri wae wae unggal aing nanya yuk sorry asya kelas drama ayo aing nangan heula tah geuning ke eta aja aya lah jadi kembang bae lah penting mah kembang naon kembang kuncup kembang naon kebae lah urang ngakot hiji aya di dieu nungkeun kembang hiji ieu kembang naon nungkeun baelah larawing teh bah duh punten yo nungkeun kembang ieu tak aya kembang bray hiji bray ish halah tah geuning aya euy di euy ribet ting aing ngaloba ting datang kalan teh euy nah kembang si manis si cinta aing euy aing kudu boyang balik gal aing ada musik itu aing yang balik lah aing lah gini euy rumah kembang selaput tahun aing ieu mah euy nyaho teu nu kieu naon siki bray aduh aing bae nu penting mah kembang lah kembang selepet cuk ieu mah meureun ngacret kieu euy kembang selepetnya itu aing aing kacau ieu mah euy nah gini euy manggih euy aduh ieu teh hiji dua tilu opat aduh bayah tinggalna opat tinggalna euy tah gini lima baju kemana jeung urang jadi euy aing tah geuning aing meuni asa bunga hate tergebu-gebu lah aing ketemu jeung si Iteung euy ketemu si Iteung euy geus meunang kembang kudu nek ketemu jeung si Iteung nek balik aduk bakat terpesona atau teuing ngededes muhang mehong nuti kaler nuti kidul nuti kulon nuti wetan kadario cing ala duh tadeek geus meunang kembang 7 rupa nya sia mawadukan kieuan panan nyeun mantra kumaha nya unggal we aing nanya suri we jeung suri di baladana teh keher teh nyeun mantra lo kata aing gedean brung tereh nepi si Iteung dieu sia tah yeuh moga wing saya hiji kembang segala rupa itu jadi kembang saaya-aya yuk kembang ungu si daun ungu yuk kembang berbulu nya yuk kembang berbulu 7 2 3 tah yuk teh kembang beranak jadi si kembang hiji anakan 10 belas gitu nya hiji 2 3 opat ini 5 ieu kembang si daun nyungcung panjang jeung ciga matahari sabaraha hiji
hiji dua lima opat lima nya lima teh jeung ieu ya muka genep ieu kembang bayawak keai ini untuk para lelaki ya. Jadi lelaki itu para buaya ya yang selalu calangap ingin memakan mangsanya ya. Nah ini dan yang terakhir ini kembang selepet. Nyaho teh maneh kembang selepet betul. Itu mana Ngabayangkeun teu maneh naon nu kieu? Jadi nu kieu teh kembang selepet. Tah nyelepet jadi si ieu sikina. Si ieu bibirna tah ibaratna mah kitu jadi kembang selepet. Tah 7. Tah sok wing ieu geus aya ieu kembang 7 rupa. Sok iraha si iteung datang ya. Ela tuh ya can sia panang karek datang kudu dimantraan heula. Aduh aing ngaleken ting ting yo aing ditambahan meh tereh tah. Cocok. Mau ngadu kan atuh baueun anjing untung teralayu asa. Cicing namanya, budak mah. Walah kayak nyebut budak sopan tuh. Jadi ketukun ya. Lila ting aing ada kembang selepet eta. Aing nungguan sabaraha jam ya mah oi. Ya. Lila aing mending lila we menang 2 liliran Udah ngomong. Sare. Wah, lila atuh anjing ibarat 10 jam mah aing dagoan we. Kayak saminggu dagoan, kayak datang si itu. lah ieu tapi aing era ye mak nya ye aduh aing jin ye bisa ieu teh bisa naon jadi jelema teh bisa nyamar ye kayak teh ieu lah. Nah, bisa aku jin diremeh kunci. Bye-bye. Aing mah kudu dangdan kasep heula euy aduh aing aing geus teu sabar ye aing yang kung jeung si iteung teh kade yo mana yo kade ulah make baju aing kaos sangsang gitu mah aing mewah lah ketemuan aja yo jadi celana kudu halus lah setelan setelan orang lah setelan manusia lah bukan setelan jelema lah jadi yo celana kudu halus alah mewah aing tak mau sasamping gitu malah aing aing bukan geus eueuh lamun aya si eta mah geus eueuh papan manung samping nu kitu teh lah kacamata mah kan bae alus lah geus lah urang geus we sakitu lah tong poho we baju alus jalan alus kopeah lain kopeah samping eta ganti ku alus lah alam lah aing ge nek dangdan heula cenah kasep aing Aing mah geura balik we dagoan tuh saminggu. Ade we yo aing setelan kudu alus yo kade aing bobodo teh situ kadieu teh saminggu teh kelas itu kade yo sok lah geus cenah aing balik yo aing apa saya ngapa sama apa di sini kan yo lah aing teh heula yo